Selamat menonton film Haji Koret. Kumaha ieu teh dewek si Cepi ieu laporan teh dewek. Pan titah laporan tidak tariga ieu teh puguh ka keamanan teh hayam laleungit wae ngapoe. Teu ceureuh jelema teh ka mana mantau bae dago teh panguruskeun nyebarah haji. Aing mah teu ceureuh si Cepi mah. Kayang teh buru-buru datang ka dieu uruskeun nyebana ieu laleungit ya hayam. Aing mah kumaha ieu teh teu ceureuh aing si Cepi mah. Coba ya geuning tuh geus eueuh deui wae aing mah kumaha ieu teh? Rek Cepi teh geura pan geus dititah teh Cepi teh. Aduh Deka. Ieu mah yeuh. Aing. Kenapa? Ieu teh titah laporan ku haji. Laporan naon ieu teh? Ai nitah mah ieu teh titah laporan leungit hayam ngan kamari nu teh haji pan menang duit manggih duit. Jadi eta wae dilaporkeun teh. Eta nu teh duit. Duit saha teh nu leungit teh? Wah ajo di aku ku haji eta. Kena teh bisi nudingkeun ka uing kitu nya eta. Oh di kula wae di dia tuh. Nah, ampun atuh banana lo boge anger we duit saeutik oge dicocokat mah. Di aku eta duit bajo. Heuh di aku aing. Kabeh aing aja mereka. Marah. Ieu leuweung teu jeung geng ieu kamarana ieu gengna? Nyata tuh garing jelema teh maruyung ayeuna geus muyung. Ojak jeung Bombom mencoba ngaringkuk. Ngan keur musim ayeuna mah Rek aduh koperasi aing batur ieu euy. Modal atunya. Aing waktu duitkeun dieu teh di. Sudah musim kana namanya. Heeh. Ana teh tuh biasa tuh. Lain keur ngaraon ieu teh. Lain syukur ka dieu euy. Ngaropilin. Dieu ka dieu aya Cager perlu. tuh. Perlu ka dieu. Perlu. Heeh. Perlu naon? Lain eta kieu eta euy. Da musim ngaringkuk teh. Ojak si Bombom ngararingkuk. Awak ieu asa tegenah itara rieuit sirah ge deui. Sugan ieu mah. Tah. Geus sugan-sugan kitu mah geus moal jauh kana piduiteun. Lain ieu mah ubar muriang sugan boga di dinya ngeclok heula 1 juta mah. Nah, yang obat muriang nginjem 1 juta meuli we kontraksin 500 kena dipangmeulikeun. Naon kontraksi mah yang ubar budak eta mah. Lain pan minjem duit 1 juta teh jang di dieu sawareh. Anak, pamajikan, meuli beas. Dinya mah kudu dijentrekeun wae kos teu ngarti. Nah, atuh eta nginjem kudu kabeh ku urang dibere, dulur lain, baraya lain. Mun kudu kabeh ieu mah. Aya ai 10.000 mah jeung meuli obat mah. Mah keur naon duit 10.000. Mai ge moal meureun. Oh, da karunya meureun nya ieu butuh mah. Heuda imah duit mah teu boga ieu teh. Aya oge di imah. Tapi aya jualan jahe, heung ke tungguan lah atuh sugan aya milikna. Udah ngajual lah jahe ayeuna. Geura atuh. Heeh. Kitu atuh. Heeh. Atuh nya. Pi. Yuk. Nuhun sa acananya. Heeh. Deuh, raca ieu. Bisa mah dieu we. Saan teh pina mah euy. Cair. Wah, Gitu ieu mah. Aji teh kumaha ieu teh Lain ka? kana ji di dieu. Pokok kalengitan haji teh ieu teh laporan ka si Cepi saya kene wae. Leungit naon deui teh haji teh asa loba kalengitan wae aing mah ayeuna mah. Ayam haji teh beak kitu tunu itu aya nu maok nu aya nu maok eueuh leuning anu maok. Lepas meureun lain beak. Ini mah nu maok ditah laporan ka si Cepi saya kene wae ka dieu eta keamanan teh. Lain si Cepi mah di dieu jeung si Ihin keur ngaropi bieu teh. Mungkin leungit-leungit hayam si Cepi mah. Ngopi jeung si Ihin di ditu. Nah kumaha pan teh titah laporan ku haji ka ditu ka keamanan. Deka sok teu ceureuh si Cepi mah. Heuteang we ji itu keur ngaropi jeung si Ihin wingek init ka itu carekan coba ka itu tuh jeung si Ihin ngaropi keur nyalse si Cepi mah. Deka teu Oh, wingek aja we ji. Deka. Di dieu cicing wae mah. Ieu euy. Ek laporan heula urang mah. Ka mana ieu teh? Kawa aja euy. Ek laporan heula. Eta bisi ieu euy. Aing duit soalna ieu beda di euy. Rek batur ieu sorangan. Pi ngapi? Tanya we.
Ka mana ieu teh? Laporan. Laporan naon make laporan sagala isu keneh kieu? Wah, kepo we wah kocoy mah. Tukang ngadu-ngadu buat dia nyaho urusan batu. Dikasih CP laporan naon deka euy. Naonnya ku aing diberi kah ditanyakeun kita. Pi adi ieu teh laporan naon ieu teh? Ah, sok kepo tingan aing. Atuh kembae dek hayang nyaho laporan naon? Ah, Naon? ekna nyaho wae. Asas teu pararuguh deka isu keneh kieu dek saya laporan-laporan kieu dek satu pugu deka. Nyayang nyaho wae aing kocoy. Ah, ek ini ting ek laporan ieu teh. Dikasih CP mah laporan naon nya euy. Naon pi nya euy naon? Ah, kepo kocoy. Ah, Deka euy. Naon informasi naon deka ieu tinggalin zaman ieu mah euy dewek euy. Aibu euy. Syukur wae aya di dieu euy. Da cager wa. Aya naon pi? Isuk-isuk make ka ka dieu tumben-tumbena biasana mah tara nongol maneh teh. Lain di teh tas ulin dinya ngan hayang nyimpang heula ka wa. Lain kieu ieu teh wa. Ayeuna teh pernah leungit duit lin teun haji. Heeh, teteh can ka pangeratanana ditanyakeun ka haji teh cenah maneh nu nyokot teh. Lain haji, da nu balik panggeulana ge maneh. Demi Allah wa urang mah henteu teu nyokot. Ngan tapina lamun hayang nyaho nu nyokot mah urang di bejaan ayeuna. Saha teteh pi nu nyokot duit aing? Haji eta teh nu nyokotna teh wa. Eta mah fitnah ka uing, ngudingkeun ka uing haji mah. Eta teh haji nu nyokot teh sebenarnya mah dipesakan teh ku manehnana. Yang nyaho mah wa teh. Nu bener eta teh balik ting ek maneh apa haji? Piraku tah tempok tah, masa ka hansip ngawadu bisa dipenjara ku aing duanana oge. Cek haji didinya, cek didinya haji. Mana nu bener itu udah dipercaya? Haji pokoknya yuk buktikeun. Nanya susul ayeuna mah Kan baeng ke urang teh ku aing haji nari kitu patut naon haji kitu patut nyokot duit aing. Ku aing ditanyakeun teh cenah teuing si Cepi nu ieu ge anu ti heula balikna ge cenah kitu. Fitnah eta mah. Keun haji urang gaprat ku aing. Eyang mending ayeuna mah susul. Naon haji kitu, banda loba juga cokot duit batur. Oh, nama baik kuing rusak. Kan baeng ke haji teang wae hajina nah teuing banda loba di mana-mana sawah ge lega jadi jakat nih. Duit aing dicokotnya. Orang labrak cuman haji di tempat itu. Oh gitu wae, Wak. Naik ka ditu deui. Susul we eta siap haji. lah. Benerkeun euy. Cuman haji euy. Aing paripihkeun ku aing haji teh. Geus kanyahoan geuning anu kitu patut teh haji lain sasaha. Keun tuman teh. Aing haji lah. Dibabat ku aing haji naon haji kitu patut. Ya teh manusia teh ka mana di dadagoan ku dewek teu bikacan datang keneh wae teh laporan teh puguh teh hayam beak dewek. Aduh teh si Cepi deh ka. Ah. Ji, keur naon? Heuh syukur euy. Wajah syukur. Ai ka dieu mah puguh haji teh keur boga kararepet teh haji teh. Kararepet naon ieu teh Ji? Teu pararuguh teh ngomong teh. Haji teh kalengitan hayam laleungit penting tadi beak ya hayam 2 kanang. Panguruskeun. Nguruskeun naon? Nuhun laporan ka aing mah saha nu laporan teh nyaho haji leungit hayam teh naon aing mah ka dieu mah rek nanyakeun masalah duit aing mah ka haji. Oh, nah kumaha ieu teh sugan goblok si Cepi mah. Aing mah titah laporan ke keamanan ieu teh hayam aing leungit aing mah. Mapai-mapai kitu sagarupana naon ieu teh? Urang mah rek nanya ji ka didinya. Eta masalah duit kumaha? Duit dewek tinggalin kamari. Ku aing ditanyakeun ka si Cepi, cek si Cepi ke ku haji. Cek haji si Cepi, mana nu bener? Si Cepi demi Allah ka aing ji. Ku haji, nah kitu-kitu teuing ari haji. Nah naon ieu teh makana nanyakeun duit segelana duit nu iraha ieu teh ah teu nyaho haji mah ah. Basa aing nganterkeun barcode geuning ji kana si Cepi. Iya bana nu haji panguruskeun dek ha. Eueuh hayam rek beak. Pokoknya mah aing teh hayang nyaho cek si Cepi ge ku aing geus ditalak bieu teh. Ku aing teh geus sagala dikumaha demi Allah cek mah ku haji. Si aing teh tah lamun henteu ngaku si Cepi ku aing diasupkeun tah. Aing teh nama samaruk jeung saha ieu? Oh cenah wah ku haji. Nah ari kitu teh mana haji malah nguruskeun bana we hayam. Teu hayang aing mah duit keukeuh. Kamanakeun duit aing ji? Aduh nah jadi kieu dewek nu leungit bana kalakan deh. Dewek ditanyakeun duit teh kumaha dikasa. Rariweuh kieu mah deka. Ngaku mah haji.
lamun teu ngaku ku aing mah anana ge ku aing mah diurus-uruskeun keun bae leungit ge ku aing di titahna badogannya sekalian ngaku moal. Aduh, intinya urusan eta mah haji mah teu nyaho. Urusan itu aku si Cepi, bener dicopot mau ke haji dah loba haji ke banak mah tuh dicokot itu batur. Ai haji mau ngaku ku aing kudu ditimpa sugan. Tengah aku si Cepi geus demi Allah ai haji henteu nah dipangkat haji kitu patut ku aing kudu ditimpa sugan.